Leur teu beunang euy. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Ya. Menang beja ti salah saurang juru talungtik. Yen poe ieu bakal datang kiriman deui. Ka sisi basisir anu kakenaan ku musibah kanza. Ya. Ya kulantaran jalana kabeh raruksak. Sasak-sasak raruntuhan kanza. Aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan. Padahal dipengkolkeun keur kapentingan kuliah. Lamun teu kitu aing ti mana nyatu kanca. Hah? Sabab dina zaman kiwari moal seubeuh beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur kanca. Kadar doraka kumangke. Hah? Ya, mengpenghirup kanca. Mengpenghirup. Hayo kumpul. Darah ramang sadayana dulur-dulur. Aya pangesto ulah. Salira damang. Mujuh euy. Anu naik sami-sami damang ulana. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabega. Moal, karek bebeja mah nyumbang masjid we. Heeh. Alah. Ayaku genah. Aya ku genah Berlin. Ajeng patokan mah kitu dah. Ari jadi solenan di dina we. Heeh. Oh kantenan. Hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar. Diwajibkeun ikhtiar. Kantenan. Tah nu macak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak itu ayah dengekeun. Singga beleg dedeleuan aya. Alah. Dalam ngadengekeun kata-kata juru kawih nararimat. Jara sok sakali deui. Hayangku ieu hayangku Neng Nung.
Patekadan anu mulia. Tak gini, heeh. Kang Pepen teh kalau nyebat teh. Dang tulebang gogodana. Tapi niat kedeh kebang. Kantenan. Gogodang da ulang ebang. Tak gitu deh. Naon? Gogoda ulah hebat sabab patekadan anu mulia masuk lo bawa gogodana. Seger pisan rintangan. Eta ku diomongkeun. Lain pigawe nya. Nya. Tapi aya papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Naon hartosna teh. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Kalakuan nu nyanyina. Da loba ayeuna mah Seueur kumaha kulan. artis ongkoh. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar pan. Lebar kungaran. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Laras. Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Da geunah atuh. Kata-kata sinan sorana ngeuna atuh. Tila nyepan mah urang meuring. Geura sok sakali deui. Sakali deui kana. Gumelar di pawangan. Tak gini heeh. Ulah rikman aing-aingan. Heeh. Gadah nyieun kasayan di dunia urang barang. Cekek wae ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Asinggung. Tersinggung gua mempenghirup sia teh. Kumpul euy.
sia naonan teh mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli Mawa sorenan. heeh ti meeting ngigel pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngigel dorna kulantere kenang lagi leutik abong wujudna leutik sia mah Aja karang susu tilu. Nah, menang. lain teu meunang belegug coba eta sora deui Ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Ada aya kemajuan. Ai batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeun abong kena kapiheulaan kreasi. Ada aya kemajuan gitu sariring. kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi, Kolaborasi. peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, nambah heula aya sound system. Eueuh. Membran ge bae dieu. Patomerak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali. lain eta ai kana seni resep sia mah hayang jadi naon cita-cita maneh Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun. ai sinena Hayang make nunung. ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. nah sia teh mun da ngageblek sora wayang Apaan aing nu kaul mah. Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh. tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh Heeh, ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh. nah Da jelemana ngagedean. lain bareuh ku penyakit Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. heeh Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. si goblok teh Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. dijabah Pangeran mah murah asih dijabah.
nepi kana taneuh teh bobogaanana. Manjangan Lain suku nu mondokan. goblok je. Aduh ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang je. Oh, bereto itu. Loba panggilan ke maneh Minang dipanggil ke kantor polisi aing. ngadalang. Lain masih mau ke radio. Oh, Ampun kudu mode kieu. Cek raja teh. Ya. Pati ka dieu kahareup. Tah soranna kitu. Tuluy patina teh kauleun. Pan beda. Sisok maneh. out. Hahaha. Pati ka dieu kahareup. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeun naon. Tuh da ngagebleng. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil ka aing. Sisok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lakon Bang Narayana. Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Ngabang bangera. Naon tadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaha aing we lah. Ai Bang Narayana teh naon? Eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok. Kumaha da aing mah yang panu. Teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh. Coba. Ai Citra Yuda teh. Duluina Roy Martin. Ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nenge konoha tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ninggalkeun ieu karaton bageur wayahna moal lami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui boga Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Ajok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peuting ieu. Coba. Duh. Aduh, coba cing Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima Wilujeng Sumping.
Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Piuhan atuh sila pangle. Tobat deui. Aduh geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaulanun aja. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Garing ka dieu garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba tinggaran eta teh naon menyerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalakon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaulah teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajat nanyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan nu hajatnya nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu salaresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, enak kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Ngarti sama poe. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna.
Iya kan isuk dah ya isuk atuh teu bisa diayeundakeun eta mah. Aduh lain aduh. Oke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah gitu anu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing mentak kodena we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh Roma, ngaranna teh Oma. Oh nya cek aya oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh Cikampek. Mana? Di mana? Oh Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Kurang sampih. Layung Grup. Lain bayang Wanaya. Cici Sangkurileung. Manya yang ngaran lemur cici Cangkurileung. Soka cuma tak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung saya teh. Oh, pan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, saket Bapak Haji Sidik. Ini aku lagu dewa tuh. Boronong ke Majalaya. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon daroba manuk teh atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung.
Toed. Sairan. Oh iya. Jalak. Kawas nama walet. Oh walet. Eta disadana meureun piur ku tutut munuk naon teh. Cangkurileng. Manyar. Piit. Dikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini kalian manuk gajah mau kaingan hese tuh bro. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah. Paingan geuning da poe ka tukang teh teh. Teu aya sasaha paingan jempling. Sakit sararaan. Duh, padahal geunah wayah kieu ngigal duh. Lain naon maksudna? Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kenang beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh. Alah, nimet. Aduh. Alah, tau siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu. Nah, Aisyah. Hei, Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. coba dah tadi sada. Nah, saya teh sorat teh gede-gede teuing. Wajar gede-gede jadi si budeg. Rombongan ti mana teh kenangna nepi ka rame kieu? Berlin Group. Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Berlin Group geus kasohor sama di Bandung mah. Robot Berlin. Urang mana teh robot teh? Aya budegna naker si eta. Hah? Geus diuk-diuk, diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang ge. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Cuh, si anjing. Eueuh nu maot goblok. Panyawatna naon? Parah pisan euy. Wah teu mungkin sia tina raromeheun maot. Ya, kemana karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu TBC 3 bulan deuleu. Heeh.
kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok atuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabare atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeh-kabeh teh sate budak teh keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate Kadeka jong-jongan teh aduh goong ini alus euy lain goong teh anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga aduh singada kajibaraga aduh leur teu beunang euy disangka bener aing aduh ampun begal-begal anu ngariung mung pulung bade nyebarkeun sajumlah balad-balad ka masing-masing tempat kunirahangan nikah kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae susah teu nyieun we sate geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas tape goblok teh mah ieu mah HP ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape ca teh mah cape ai cape masuk di sambal cabe teh mah cabe masuk di bose beca teh mah sete ai beca mah anak buah urang ish tong diomongkeun teh mah aduh kieu ieu kumaha numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami oh iya cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta
anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Nu kena ku musibah teh. Tak urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna ruksak. Jalan rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa, Kumaha lamun ngalawan? gelut, Kumaha lamun eleh? kabur, Atuh moal nyatu meureun. wayahna. Munapek sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar. Cuh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu, Kudu kumaha atuh? mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Heuh. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Ke doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Satina kaminda-minda ting. Ngomong ke mana karep sih teh? Nah, make ke mana karep? Make jeung kudu mau anu keur hees lain kitu carana. Doraka teteh dulu. Doraka. Sarua jeung mane ngabega ulah teteh. Ladang haram. Heuh kumaha atuh sangkan eta? Kieu ya carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain mau. Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Iya. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek ngapayang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo, tapi kau nu baraleki.